Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung ngan teu lila kirahian pok bae ngawakca. Ki Adi, akang arek menta dihampura, bau bisi, boga kasalahan, menta dilubarkeun sangkan teu jadi gantar kakaitan. Menta hampura lain keur diri akang ngungkul tapi keur karuhun akang oge. Bisi mangsa bihari baheula nyeun talajak teu bener ka karuhun Ki Adi duaan. Sakali deui mugia dilubarkeun ngarah para bebas, teu jadi kabeung berat pikeun nu geus eueuh. Ieu mah hiji gambarannya palawargi di mana urang nyaah ka kolot teh nya milu manghampurakeun itu nya supaya dina pangbalikanana sampurna bebas gitu. Teu berat lah kitu nya bisi pernah aya kagorengan ka tetangga ka sawah ka dulur teh jadi urang salaku anak teh kudu bisa jadi panyambung gitu nya palawargi ieu kanggo contoh hungkul. Perkawis etama teu kedah disuhunkeun Kang sok sanos urang langki tepang awis pendak namung namina kapapada mah tos sakadahna teu urang teh silih lubarkeun tina sagala kelepatan. Salajengna anu tadi saur akang nyabit perkawis karuhun urang abdi pribadi sareng pun Adi Jang Sugi insyaallah tos ngahapunten tina weninggalih anu suci teu aya gantar kakaitan estuning bangblas teu geuneuk teu maleukmeun. Lalakon bihari mah tos kasaput ku mangsa moal tiasa kasungsi deui mugia bae karuhun urang anu tos mulih ka jati mulang ka asal sing ditampi amal saena ku Allah atuh dosa-dosana cing dihapunten ku mantenna kitu ceuk Jang Ahmad ngebrehkeun eusining hatena. Najan aya nu nyangkaruk rasa katugenah tapi Jang Ahmad sadar moal bisa salawasna ngagugulung rasa kaceuceuk. Hatur nuhun Ki Adi, akang ngaraos regreg ngupingna. Kieu ieu teh Ki Adi, akang teh keur nandangan kabingung nu taya tungtungna, miboga kabeung berat heuh dina dada nu taya sudana. Jalan hirup teh asa nanjak tarahal, unggal waktu dikungkung ku kasieun, sabab wayah katalimbeng ku rasa hariwang. Rumasa kana talajak sorangan, geus nukang nongong kanu kagungan. Ceuk kirahian nu antuk namah bedah cimata ngaguk-guk ceurik. Jang Ahmad jeung Jang Sugi ukur silih reret, duanana telemek ukur ngantep karepna kirahian.
Sanggeus leler pok Kirahian nyarita deui. Akang teh sirikna asa diudag-udag ku malakol maut teh. Nyawa asa geus aya dina genggerong karingan ti dawu. Akang lain sieun ku maut itu lantaran nu hirup mah geus pasti bakal keuna ku ajaling pati. Akang teh sieun pae ku kasarat maut anu teu munasabah teh. Lain teu munasabah ngaririwaan jadi jurig tapi tempat pangbalikan ka siluman jadi babandangna. Kudu kumaha atuh akang teh Ki Adi. Cipanon Kirahian murubut deui. Jang Ahmad jeung Jang Sugih ukur silih reret. Duanana bisa ngarti kana kayaan Kirahian. Lantaran geus apal ti samemehna nyaeta ti Nyi Rosmana. Nya bingung kabingung anu muja teh kieu tungtuna teh. Di mana geus eueuh deui jalan pikeun mere wadal teh kan bingung pasti manehna kitu tah palawargi. Jang naon atuh beunghar sakedeung di dunia nya. Ngorbankeun sagala rupana. Antukna mah Jang Sugih cumarita. Hapunten Kang, aduh abdi bade ngiring cumarios teh. Tabe pun sanes bade mamatahan noga hayam. Ieu mah ukur kerteg manah abdi. Kieu ieu Kang. Aya dosa anu moal dihampura ku Gustina salah sahijina musyrik atawa midua ka pangeran. Nu hartina mah urang leuwih turut tumut ka makhluk ciptaan mantena. Tapi Allah kantos ngadawu yen pangeran mah lautan hampura jembar ku pangraksa ka makhlukna. Urang salaku makhluk mantena kantun tobatnya ketan ka Allah salami nyawa tak acan papisah sareng raga. Muliana hiji manusia dipayuneun pangeran nyaeta iman sareng katakwaanana. Jang Sugih eureun heula cumaritana panona neuteub seukeut ka Kirahian nu keur ngeluk tungkul. Kahartos pisan Ki Adi. Cek Kirahian ukur wasa ngaheru ngabandunganana ngabandungan caritaan Jang Sugih. Jang Sugih nuluykeun di cumaritana. Ayeuna mah geura caketan ka pangeran anu ngusik malikeun diri urang, heuh niatkeun patekadan urang sejat tobat nasuha. Allah langkung mikanyaah ka hiji jalma anu bisa ngomean kasalahanana heuh ku saking cintana ka mantena. Ahibullah min kulli ruhi al muqaddasa. Cobi gali ku Kang Rahian. Jalma tobat aya dua rupa, hiji aya karena sieun asup ka neraka. Jujungkelan ibadah teh sirikna nu sunah tara kaliwat, sok kantenan wajib mah tara tinggalin eta teh. Da aya lepatna, ngantos lali kana daksi salaku manusia. Kapan gelarna manusia ka alam dunia teh pikeun babakti, bakti ka Gustina, bakti ka papadana, silih geugeuy dina kahadean. Disangkana Gusti Allah sok ngalap berkah dugi ka heuh nyiksa ka makhlukna. Kapan Allah teh maha suci, Allah Al-Qudus, Al-Qadir, piraku anu suci sok nyiksa. Anu nyiksa mah lakuning lampahna sorangan. Ratu tara ngahukum, raja tara nyiksa, angin kulaku lampahna sorangan. Hatur nuhun Ki Adi, kahartos pisan ku akang. Pokna Kirahian beuki ajrih ka Jang Sugih anu tetela najan ngorakeneh oge miboga pangawuruh anu luhur. Ari lanceukna Jang Ahmad ukur imut asa kaguguk ku caritaan adina Jang Sugih. Adina lain ngan saukur pinter ngareka carita hungkul, tapi memang pernah masantren salila 3 tahun. Jadi wajar lamun leuwih apal kana perkara agama. Urang teraskeun deui Kang. Itu mah etang-etang pangging we kanggo diri abdi pribadi. Utamana mah kangge urang sadayana. Nyambung cariosan anu tadi heuh perkawis tobat ya. Anu kadua tobat karena cinta sareng ajrihna ka Allah. Allahu wala ihtiram billah. Lamun aya hiji jalma anu tobat karena rasa cinta sareng ajrihna ka Allah, inyana salawasna bakal waspada sarta teuneng ludeung dina nanjeurkeun agama Allah. Hatena ikhlas sarta teu woleh tumarima kana papasten anu tumiba kana dirina. Samangsa nyieun codeka engal tobat sumujud karena izin ku Allah. Lamun nyieun kahadean tara hayang kapuji, diaes dipamer-pamer ka batur,
lantaran geus jadi hiji kawajiban nyeun kahadean ka sasama mah eta teh banget ku ajrihna ka Allah azza wa jalla. Tah ti wangkit ayeuna mah mangga Kang Rahian geura mulih deui ka kana wiwitan sungsi di agama Allah raket caketan ka pangeran anu maha ngahampura. Kitu ceuk Jang Sugih nyaritana panjang lebar mere pamandangan ka Kirahian. Hatur nuhun ke adik, akang teh kalintang bunga nak menang wewengan anu kacida eyeubna ti Ki Adi. Asa ngemplong pipikiran ngarasa janglar lelembutan. Santeuna akang boga tempatnya lu'u nembrakeun sagala bang baluh jeung kajuwet diri. Pokna Kirahian sorana dumareuda. Sami-sami Kang, heuda sakedahna kitu atuh bang baluh ulah digugulung ku sorangan, karipuh tong dikekeuweuk ku diri pribadi. Wal jinatu wal jinaba, pek maraneh geura nyandung asal pamajikan keur nyaba. Jang Sugih ngagak-gak seuri bangunugeunna. Nah jika nyandung itu gablek adi teh ni pereng porenges kieu. Cek Jang Ahmad teu burung milu seuri. Kirahian oge sarua milu nyerengeh seuri. Janten kumaha salajengna Kang maksad abdi teh paniatan akang. Cek Jang Ahmad panona neuteup ka Kirahian. Kieu ieu teh Ki Adi, akang teh geus heula wakca kedal kana diri, geus ikrar kedaling lisan boga paniatan. Jadi akang teh hayang babakti ka Ki Adi duaan. Hepek akang rek masrahkeun ronggeng Kancra Medar ka Ki Adi duaan. Akang sejak babalik pikir rek ngarobah pangadatan. Keun bae akang arek jadi tukang sasapu atawa jadi tukang ngakutan pakakas oge. Aya bayana pokona mah. Nu penting mah hirup akang hayang tenang. Kitu ceuk Kirahian mere hiji putusan anu kacida pentingna. Samalah mah anu bakal ngarobah jalan hirupna. Jang Sugih ngareret kalanceukna. Kawas hayang dibere bong-bolongan, ari Jang Ahmad ukur ungeuk ka adina. Be, asa kulahu tak ari nyarios teh Kang. Keun, perkawis ronggeng mah urang silih rojong, ngarasa sami-sami majeng. Cek Jang Sugih asa ngajenghok ngadenge caritaan Kirahian teh. Kirahian gideug. Cek akang ge tadi lain perkara ronggeng Ki Adi. Sabab akang geus capek ngurus-ngurus ronggeng ti baheula. Geus waktuna reureuh, keun bae. Geus waktuna Kancra Medar tilem. Tapi najan kitu Kancra Medar bakal angger dipika inget ku balarea sarua jeung Cahaya Sumiratna mangsa bihari. Pokona mah akang geus heula wakca. Moal bisa batal atau ditarik deui omongan akang teh. Kirahian negeskeun deui omonganana. Jang Ahmad jeung Jang Sugih teu bisa majar kumaha, duanana bisa ngarti kana ketakna Kirahian. Jang Ahmad kedaling lisan, saupamina akang tos gilig pikir kana paniatan mah, abdi duaan moal tiasa nyaram, eta mah teu langkung akang. Perkawis ronggeng Kancra Medar, abdi duaan sejang ngemutan heula kanggo kapayuna, mung perkawis Kang Rahian hoyong ngahiji di dieu mah mangga teh teuing. Abdi duaan tumampi. Adi perkawis pancen akang ti ronggeng mapak balibat mah heuke bae urang bebenah sangkan berenah. Itu cek Jang Ahmad mere kacindekan ka Kirahian. Jang Ahmad teu wara nyabit perkara nyiros manah anu geus jadi ronggeng manehna. Kirahian cengkat tina diukna, manehna ngadeuketan ka Jang Ahmad, inyana ngarangkul awahing ku bunga. Kitu deui ka Jang Sugih Kirahian sarua ngarangkul. Hatena Kirahian asa ngemplong, asa leupas tina bang baluh anu kacida gedena. Anu tiluan aluprek ngobrol ngaguar pangalaman sewang-sewangan. Dina wanci tunggang gunung, ka imah Jang Sugih kadatangan Ratu Arum jeung Nyi Iting. Sanggeus uluk salam, pribumi gentak bae mapag kanu anyar datang. Ratu Arum jeung Nyi Iting gukgek dariuk dina samak. Ari Kirahian nu memang aya keneh di dinya neuteub seukeut ka Ratu Arum. Manehna memang pernah ningali ka Ratu Arum samangsa dina pintonan
Tapi ari ningali deket pisan mah kakarek harita. Kirahian tangka gogodeg ningali kagelisan Ratu Arum. Paingan loba anu kaedanan kusabab si panggal muih teh kacida gelis campernik nanding widadari. Matak pantes lamun lingkung seni ronggeng mapag balebat gancang kawentar, kitu cek pamikir Kirahian mangsa harita. Ari Ratu Arum neuteub sakedeung ka Kirahian, geus tangtu apaleun keneh ka Kirahian. Anu harita disiksa ku manehna lantaran boga karep rek ngiwat ku jalan demit. Ampura Nyai, teh akang teh bade gasik tumaros ke aya kaperyogian naon teh Poh Bili aya perkawis anu kalintang pentingna. Cek Jang Ahmad gasik tumanya ka Ratu Arum. Hapunten kawagel waktosna. Saperkawis mah aya hal bade didugikeun ieu teh. Kieu Kang, abdi teh kaamanatan ku pun emang, raina abah urang Cidamar. Kaleresan sami ngonde bade nikahkeun putrana. Ka abdi teh meredi hoyong nanggap ronggeng, mung nya kitu. Teu gaduh waragadna kanggo ngulem. Anjeunna mung bade masihan tuang leueuh tungkul. Eta mah kumaha engkang we? Tiasa atana pinteuna mah. Walon Ratu Arum nepikeun amanat timangsah di Kajang Ahmad. Ari Jang Sugih terus bae tumanya, keke ari waktosna teh samingon deui kitu Nyai. Supados akang tiasa ngaluyukeun sareng waktos pintonan di nu sanes. Upami telepat mah samingon deui ti dinten kamari Kang. Atanapi genep dinten deui ti ayeuna. Tema Ratu Arum nyindekeun waktuna. Jang Sugih ngodok sakuna terus bae nyokot kertas dialak ilik imeutna keranan. Berkah Nyai, duh lamun genep poe deui ti ayeuna mah aya lolongkrang waktos ieu teh. Akang sareng reng-rengan sayogi kanggo minton di wargi Nyai. Cek Jang Sugih nyanggupan rek minton di Cidamar. Manehna ge ngarasa kahutangan budi ku Nyi Mimi lamun seuk taya si panggal muih moal aya ronggeng mapag balebat. Hatur nuhun Kang, abdi ngaros bingah ngadanguna. Cek Ratu Arum bari imut. Jang Ahmad nyarita deui, jeung kieu ieu teh Nyai. Akang duaan teh kasumpingan pupuh lingkung seni ronggeng Kancara Medar nyaeta Kang Rahian. Akang moal ngaguar ka sang tukangna da Nyai mah moal apal jeung lain perkara keur nu sejen eta mah. Nu apal mah akang duaan jeung Kang Rahian. Anu utamana mah tiwangkit ayeuna Kang Rahian geus jadi reng-rengan ronggeng mapag balebat. Inyana oge geus nyerenkeun ronggeng Kancara Medar ka akang duaan. Di bejaan soteh ngarah Nyai apal ti anggalna. Tah kitu Nyai. Jang Ahmad ngeceskeun ka Ratu Arum lamun Kirahian geus jadi reng-rengan ronggeng mapag balebat. Kahartos pisan Kang. Walon Ratu Arum panona ngareret ka Kirahian. Samangsa neuteub ka Kirahian, Ratu Arum ngahuleng sabab atrap pisan lamun Kirahian aya dina kungkungan siluman. Lamun Kirahian geus jadi reng-rengan mapag balebat, nu hartina geus aya oge dina kungkungan manehna. Ratu Arum kacida embungna lamun kudu diganggu ku wangsa lelemut sejena, sok komo manehna teh kaceluk toloheor anu miboga sifat galak kanu ngaganggu ka manehna. Ratu Arum ngawatek pangawasana. Siluman anu ngungkung ka Kirahian dibendeng sangkan ngejat. Kersaning pangeran samangsa siluman anu ngungkung ka Kirahian ngejat. Awak Kirahian ngarumpuyu ka pidara. Pugu bae Jang Ahmad jeung Jang Sugih ngajenghok. Duanana gancang muru ka Kirahian. Awak Kirahian diguyah-guyah kuduaan. Tapi Kirahian anger teh eling. Jang Ahmad jeung Jang Sugih kaciri tagiwur. Jang Sugih genta kapawon nyokot cai asak herang. Beungeut Kirahian dikucuran ku cai. Samalah mah di inuman. Tapi taya gunana. Inyana anger teu sadar. Ratu Arum diukna pindah ngadeuketan ka Kirahian teu lilapok bae nyarita. Abdi sok ningal abah upami aya nu teu emu teh kedah ku cai atah dikepretkeun kana salirana. Punten Kang, abdi nyuhunkeun cai mamanawian palakiah ti abah cing janten sabab. Cek Ratu Arum menta cai atah ka Jang Sugih.
Gentak baik jang Sugi init ka dapur, telila geus kadinya deui bari mawa cai atah kana lumur. Song dibikeun ka Ratu Arum. Lumur gancang dicokot ku Ratu Arum, cai atah dibahikeun kana leungeun katuhuna. Pret, beungeut kirahian dikepret ku cai atah ku Ratu Arum. Gurubug kirahian ngagurubug, inyana langsung ngorejat hudang, panona rutret kawas hudang sare. Kunaon akang teh? Pok ngajang Ahmad gasik tumanya ka kirahian. Aduh, duka kunaon ieu teh? Rarasaan akang mah mastaka teh asa ngupeng ieu teh. Duh, namung berkah ieu nama asa janglar. Temal kirahian bari gigisik kana panona. Duh, alhamdulillah Kang, ari teu nanaon mah. Abdi duaan teh asa geumpeur, heuh di pasian cai anggar keneh teh emut. Damang nama ku Mimi, heuh dikepret ku cai atah. Anjeunna cenah sok ningara mana upami aya nu kapidara teh kedah di banjur ku cai atah. Kitu cek Jang Sugi hari weus-weus. Hatur nuhun pisan Nyai, cek kirahian bari rengkuh. Sami-sami Kang. Tema Ratu Arum bari manggut. Teu lila di antarana Ratu Arum jeung Nyi Iting amitan kanu araya didinya. Kocapkeun kayaan di lemur sampayan. Marengan leungitna kungkungan siluman dina awak kirahian. Dumadakan ka lemur sampayan aya hujan gede. Kilat pating kolenyai pating barasa. Disusul ku pating jelegurna sora guludug pating jelebet. Lemur sampayan kata rajang hujan angin dordar gelap. Lembur kawas kena kusupata. Mata gempeur pikeun urang lemur sampayan mah. Sakabeh kajadian anu tumiba ka lemur sampayan, lintang ti polah Ratu Siluman nyaeta Ratu Umaring, manehna amek, manusa kungkunganana geus leupas ku bangsa siluman kawas manehna. Ratu Umaring mungeun riributan jeung bangsana sorangan, nu antuk namah lemur sampayan jadi umur sampayan jadi batuk. Nah, itu bari malawe ngadongeng teh nya. Aduh, ampun. Biten nepi ka mana pamirsa? Upami salira katarajang batu, geuat nginum ciherang. Orang nginum heula we. Samangsa hujan angin geus leuler, urang lemur ka Cidahelokna, lantaran imah kirahian geus runtuh, taya tihang nu nangtung, taya pinding nu napel. Imah kirahian rata jeung taneuh. Anu leuwih helok pikeun urang lemur nyaeta balong kirahian ngadadak saat, laukna teu nyesa hiji-hiji acan. Sok padahal mah hujan sakitu ngagebretna badi dicicikeun ti luhur langit. Dina wanci tumoke atawa sakira jam 8 peuting, Ratu Arum keur aya di pawon dibaturan ku Kunti Caci. Kunti Caci diuk dina jojodo, panona nu bolotot gular giler nengetan Ratu Arum nu rek popola. Eta teh naon Kanjeng Ratu? Cek Kunti Caci bari nunjuk kana ranginang atah. Kalakuan Kunti Cacih teu beda ti budak leutik, celembeng loba tatanya. Ieu teh kerupuk berod sia, ku aing arek digoreng. Walon Ratu Arum bari nagenkeun katel kana luhur hawu. Curulung diminyakan hampir setengah katel. Ratu Arum sok ningalikeun ka amu esin samangsa ngagoreng kerupuk. Teu lila minyak geus ngajorojos. Lung ranginang atah teh aya kana 10na di kana katelkeun. Kunti Cacih ngagurubug sabab ningali ranginang leutik juga gedean. Luas Kunti teh jadi. Apa mun digoreng ini ranginang ini. Ngabukahan luas. Ampun ya. Pajarkeun teh naon. Aduh. Panona anu bolotot belok teh beuki buncelik, sirah Kunti Cacih kawas manuk heulang, gulak gilek gitu.
Sanggeus mudeg-deg beuka, ranginang gancang dijahit make serok. Ratu Arum can pati apaleun ngagoreng ranginang mah da beda jeung ngagoreng kerupuk kemplang. Lantaran ngagoreng ranginang mah kudu rada lila dina katel sarta kakeueum ku minyak. Najan geus beuka oge sisina, tengah nama cantang tu sarua geus beuka, samalah masok atah keneh samangsa di dahar teh sok karasa liat. Kop tah bisi si hayang ngasaan kerupuk berod? Cek Ratu Arum bari ngasongkeun serok anu dieusi ranginang panas ka Kunti Caci. Atur nuhun Kanjeng Ratu. Leungeun Kunti Caci nyokot ranginang nu mangkrak baradag. Sungut Kunti Caci nu cowau teh calawak, ranginang hiji dihuapkeun kabeh. Kadenge pating duruk-duk tina sungut Kunti Caci. Anas. Kunti Caci kikiplik bari gugurubugan. Ratu Arum ngarenjak ningali Kunti Caci gugurubugan bari kikiplik. Kunaon sia teh Caci? Cek Ratu Arum panonna mencrong ka Kunti Caci. Anas, hanjeng hatu. Tembal Kunti Caci bari terus gugurubugan bari kikiplik. Sing horeng ranginang anu tengah atah kene nancep dina huntu handap Kunti Caci anu sareukeut. Puguh bae ranginang nu gigih ka cida panasna sarta aya minyakan nu sarua panas kene. Ratu Arum nyokot cai kana gayung, curulung sungut Kunti Caci di banjur ku cai, kadenge suarana ngajorojos nepi ka bijil hasup. Kabayang. Aduh. Ranginang anu nancep dina huntuna gancang dilaan ku Kunti Caci. Kabayang dua jin eta dua jurig di dapur ngagoreng ranginang Mang Den. Sarua we teu apal meureun cara masak ranginang mah. Katuangan naon eta teh Kanjeng Ratu? Panas kana paham jisim abdi. Cek Kunti Caci bari nyengir sababahamna karasa beuri. Untuk si anu bajegar sia teh Caci. Ajugar itu diajar sasapu. Tuh, sapuna di juru. Cek Ratu Arum leungeunna nunjuk kana sapu pare di beh juru deket panto. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu. Kunti Caci cengka terus bae nyokot sapu. Ari Ratu Arum nuluykeun deui ngagoreng ranginangna. Hus, aya angin ngagelebug seuneu hau tangka ngaleok lebuna tangka rabeng mancaura. Ratu Arum ngagurubug awahing kureuwas lantaran di jero imah dumadakan aya angin pating gelebug. Ratu Arum ngalieu ka tukang. Breh Kunti Caci keur ngebut-ngebut sapuna tarikna keraanan. Sapuna teu keuna kana palupuh tapi ngangkang. Teu apaleun atuh iraha teuing Kunti sasapu. Puguh bae angin tina sapu anu dikebutkeun ku Kunti Caci teh pating gelebu. Ari sia naonan Caci? Deuleu banget jeung buk aing pinuh ku lebu. Cek Ratu Arum bari ngeprukan lebu nu narapel dina beungeut jeung buukna. Apunten Kanjeng Ratu. Kapan jisim abdi teh nuju sasapu? Tembal Kunti Caci ke kebutna eureun. Lain kitu sia teh Caci sasapu mah. Abang Kunti sia mah meni pelet. Ratu gimana ya Kunti pinter ya. Temal Kunti temal Ratu Arum eleh deet inyana cengkat sapu tina leungeun Kunti Caci dicokot. Deuleu ku sia Caci, taki ari sasapu mah. Cek Ratu Arum bari sasapu lalaunan runtah nu aya dina palupuh ngagarunu. Apunten Kanjeng Ratu, isim abdi mah da neme hafal. Ratu Arum teu nemalan sapuna dibikeun deui ka Kunti Caci. Ratu Arum jongjon ngagoreng ranginang, sakapeung sok bari ngadaharan ranginang, ngan ngadaharna diseupahan lantaran ranginangna liat kene. Ratu Arum teu nolih ka Kunti Caci nu keur sasapu. Ngan barang red ka Kunti Caci panon Ratu Arum nepi ka buncelik.
Sabab sakabeh pakakas dapur katut pangepelan jeung sakur anu aya di dapur geus ngagarunuk ngunung-ngunung di juru. Aduh, tobat nu agung, ari sia nyapukeun naon sia teh Caci? Eta pakakas dapur nempi ka ngunung-ngunung kitu. Ratu Arum ngusapan tarangna ningali kelakuan Kunti Caci teh. Kunti Caci teu nemalan ukur nyerenge seuring. Bisa teh nyerenge we. Minggeus ya Caci ah, eta pakakas dapur beresan deui. Cek Ratu Arum deui ngarasa leneng ku kalakuan Kunti Caci. Euleuh pamirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna ilalakon Kunti Caci jeung Ratu Arum anu nuju aya di dapur nya kabayang. 2 jurig di dapur bari mirunseun. Kabayang. Mun urang ka dapur teh aya 2 jurig mari runseun ngagoreng ranginang aduh. Ampun. Insyaallah urang lajengkeun dina episode anu sanesna nyaeta episode ka-37. Cag ayeuna mah urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.